Kawitan jadi lugu lagu klasik anu asli lagu klasik anu asli lagu klasik anu asli Bujang ke urang wajib dipusti-pusti diriksa didama-dama jimat pang dasar pamiri dina pagelaran wayang tinangku mobil deui keur sekar mah ketut nayaga Gersekar katut nayaga jadi ciri anu pasti waduh di jadi ciri anu pasti
kandana panjang sugi singgih sabda uning panjang singgih sabda uninga wala bakti dening asih ya dening asih kaya kang asihin aja ketara kacarios ihiji padepokan anu kasebat padepokan andong kancana ejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang nyecep ti sawa gunung karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ieu tempat dipake ngulik pangarti dipake neangan pangabisa nyucuk ilmu anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita manikara remagantian buyutna ku anjeun Kakasih Bambang Kaca putrana Gatot Kaca Suwargi tungkul kamari keludat nyaman dari mang sabda ajrih ningali pamor sang panita watak wantos panita sugi pangarti tutas pangabisana nganti kakao daling lisan mekaten pengandikanipun bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipiagul layan dipireus kalanun pangarsa tepino dama nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi semua pangabakti pangarsa pujas tuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati punding masyarakat nampi nuhun kalih perkawis tina non pihak kapatan muga agung cukup lumur jemar hapun tenanu kateda saling maklum jeung uyut aya naon yut yuk cuk jadi purwa dina danget ieu hidup diangkir da puguh dina wansina diunang dina mangsana disaur dina waktuna malahan ieu nu mustari wansi teh waktu nu rahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sababnya kitu moal aya urang tanpa kolot urang
mual aya urang tanpa inung Bapak Mimi aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kaituna kakait siwur tapi sageulana lantaran urang ayeuna menang kanikmatan nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusia mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal nambah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumrap ka urang da urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh tawis tumarima sabab naon urang balik kana pokok yen hirupna manusia di alam dunya teh lian ti keur ibadah sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah tapi no damal kaulanun geningan geus teu bisa ditolak deui omok samemeh ngalaksanakeun kewajiban mapan urang sok abdas heula mersihan banget 3 kali nyata abdas teh mersihan banget 3 kali mersihan banget salegana banget kitu oge mun rumasa aya beungetan tapi no damal kaulanun tapi amun aya teu rumasa mah urang eueuh beungetan teu kudu ieu mah khusus nu rumasa tapi no damal kaulanun pek komo deui anu aya patula patalina jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning ngajadikeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah dawuh kaulanun pek tekadkeun niatan ti kiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade nya tepino naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener nu puguh lamun goreng mah urang laku lampahnya rugi we rugi naon sabab da atuh ngan sakolepat di dunya teh cu moal lila dawuh kaulanun pek meungpeung ora meungpeung masih keneh lega ambahan meungpeung panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu kakolotanana huntu geus murag kabeh ieu huntu abong kena datangna paneuri initna ge ti heula buuk hideung karibodas pipi lemes jadi kenyod komo diimplik-implikan pinuh ku tapak jerawat wungkul rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongko jadi 3 suku teh geus sakieu kakolotanana naon deui lintang ti nunggu-nunggu dawuh tina lempeng awak jadi bongkok ieu tarang tadina mah teu lega ayeuna mah ngalegaan ulah lalawora aku kituna atuh ayeuna peupeujeuh kanu jadi buyut meungpeung jag-jag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun nya tapi no damal kaulanun geura hempek geura ngabdi ka nagri geura hempek geura sebaraga ka nagara naon sabab amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh
ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng. Makanya rarita. Bakal nganter amal hade, bakal nganter kana hadena, amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu. Ya. Dauh kaula nun. Tayina gede geus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun cenah mah anu bakal jadi raja di negara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasihna Raden Perkesit. Lain nulian eta teh Kapi Adi lamun pencakaki maju. Raden Perkesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah. Ai Raden Abimanyu putrana tuang eyang Arjuna. Ayeuna Arjuna kagungan putra, kakasihna Pergiwa boga anak maneh. Tuh. Dulur teh. Tuang Rama teh Gatot Kaca tepino anu geus didongengkeun minggu nu bulah ditu. Ayeuna jadi naon? Jadi raja di negara Astina cikeneh kapan tuang naon? Tuang eyang. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda parantos maot. Parantos mukswa. Ayeuna dulur hidup di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. Anguran eta nu jadi dulur teh ku urang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti. Jauh kaula nun kinten-kinten bakal ditampi ku Kang Rai Perkesit. Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur. Tapi no damel kaula nun. Naon sababna? Geus jadi kewajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya dawuh kaula nun tuh kitu. Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangresa. Ayeuna mah da burang teuing isuk we atuh subuh-subuh. Tapi no damel kaula nun sareng sena ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya geura prak geura balakan ku hidup. Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh entong dipikiran uyut mah entong dipikiran keun bae da para catrik loba di dieu geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan atuh cenah sanajan nepi kana waktuna cenah uyut ngumasing pati tu makaning perlaya keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Dawuh kaula nun. Ya. Di malam lir pendra. Barang njemagan sapraptanepun para catrik. Nyata aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag 2 jelema. Anu tina waktos ieu teh empes-empes. Laya sanes kieu teh astra jingga dawala. Punten. Sewu
penulaksa tutuka gaulah jadi ngating penggali pangesan naon aya naon ya teh meningakeun pulan aya anu ragrag jalmi duaan ti luhur aya nu ragrag teu pino ai ayeuna make tataekan sanes ragrag tina tatangkalan nanging ieu mah ti awang-awang amuing di belah mana palih mana Bang palih ditu pulan cikan bawa ka di barang parantos dumugi ieu dua layon daya sanes layon astra jingat dawala anu ragrag di payunan di ieu padepokan kaget warna irah kan ningali kaget jendela sampai isan ningali ke ingkang masing pati kaget tunirakan ningali ingkang saming masing pati wis kena dikin pinasti tersayang ya amuing nah ieu asa wawuh jelema teh saha kinten-kinten uyut ai geningan yakin ieu teh rupina bakat tingku nyeri ngemasing pati teu makaring perlaya beuh teu sangka asa wawuh ieu sobi atuh uyut mamanawian kelanan Jing, atuh urang sami-sami ngadoa, urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu, manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan sapamunut ginuluran sapanejati nekanan. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji waras tumakaning jati tumakaning waras waluya cager maneh dua jelema sobia tuyut tagening jika cingkar ranjet ya katingali ku hidup bang kaca laras pisan geuning anu hiji mah itu aduh dina pangamungna pisan menyul lain menyul eta mah irungna we meureun kitu nya anu hiji deui eta ngelok irungna kitu we biasana meureun ayaan kirang irungna teh mah tu bening uyut parantos usik uyut tah jeung majus deui masuk angin belgug ai keluar mah geunah aya ka hirup euy sileing nyata kuring mah paeh nya jurig anu paeh ngocoblak euy moal di akhirat teh ieu teh bisa jadi euy tiis sawana ge tiis sawana ngocoblak uyut keun antep cenah
rasa ngeunanakeun bisi masih kene kabur kene meureun pangaciananakeun buat di akhirat teh ya urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggal leneng tah sada nu keur badami buat euy melikat teh melikat meureun lain melikat malaikat meureun heueuh udang aduh euy kumaha lamun nanya cara meureun saha pangeran maneh rumah sakeun urang mah tukang mirit gitu heeh bejakeun kitu deh kan tukang gapleh urang aku we deuleu ulah ujug jelema mah sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu kudu sadar jadi jelema mah heeh sanajan teu disebutkeun oge geus nyarahoan aing mah tukang mirit aduh rubut ilaha illallah euy guru atuh hudang euy sok siling heula ai rupana kasep melikat teuing udang sobi lugay mang aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua we jeung urang cing cunya euy aduh Gusti uluh ya